Ngan alhamdulillah Pandawa mah euy saroleh dina ngajalankeun perang teh. Teh tidak Kurawa euda. Ai budak nya teu leutik geus katempo nya watak jelema. Da eta didikan Kurawa mah da Kurawa teh aya 100 lho. Oh jadi meureun loba teuing anak jadi we teu kageroh. Teu kaurus, teu kadidik. Da eta we sakalian dititah salat itu geuning para roces. Oh dan tadaekeun sakola Fuad ai bangun oh eta teh ai Pandawa mah kulantaran saeutik limaan kageroh rohanina kageroh jasmanina teh pondasina teh jeung saroleh tak kitu adatna mah rupa-rupa Pandawa komo eta dunungan Juragan Bima oh dah pan keur mah eukeut didikan dewek leutik teh lolobana mah ku dewek teh diwarah jajan diwarah banyak anyokeun di ka ayeuna lah tah gitunya pentingna program pemerintah di dieu nya eta kabeh teh keluarga berencana gemor-gemor kan jadi keluarga berencana teh urang terapkeun di urang eta teh wajib diturutkeun program pemerintah teh naon sabab loba ting anak dari riweuh wajib dilaksanakeun segala kaganggu tanu mata kumaha carana nyaeta ngawujudkeun rumah tangga anu sederhana efektif mampu nyieun tindakan tepat jeung mampu nyieun tindakan tepat anu pasti benar itu beres akan ulah loba teh budak pokona ulah ngadekul wae kenapa ya sapintrong mah ulah dijadikeun loba budak teu ngentari ka kolotan tak kitu dalam urang hayang boga budak soleh urang oge kudu soleh kolotna nya ulah papatah hungkul sok contohan kudu jadi kolotna sebab naon ieu boga budak lamun boga budak teu bisa ngaharewosan ku lafaz la ilaha illallah waktu urang sakaratul maut rugi dah rugi ayeuna mah aya budak ieu kolot sakarat nu diharewasana teh la ilaha illallah mana surat tanah aya nu kitu mana sertifikat iman mana buku tabungan jeung sajabana gelang di mana diteuneuneun tuh ngariungna mah ngariung budak teh tapi lain ngariungan kolot anu gering eta ngobrolkeun warisan jeung warisan tarugi boga budak kitu sedangkeun aya budak soleh teh anu bakal ngajait nasib urang di yaumil akhir hiji harta nu disodakoh jariahkeun dua ilmu nu diamalkeun tiluna boga anak anu soleh benar tuh gitu nu matak ge alhamdulillah yang penting ayeuna regrug uyuhan teu bosan ya dewek di dia tinggal tahun oh nyalakeun dia ke kasepuhan nyata anu di sisepuhan ku bapak kepala desa terus 2 periode nya 3 kange alhamdulillah sing panjang Yusua sing panjang jabatan anak aya kapake mah kitu tuh what is the meaning of name apa artinya sebuah nama tanpa karya pernah gitu we karya nah hade teh amal nah hade percuma eta realisasi kemerdekaan teh pemimpin teh model kitu karya rangka orang itu jadi teloba imah teloba kasieun bapak lurah ieu mah teu borangan teuleuh ludeung
naon disebut borangan teh sabab lolobana jadi pamimpin teh borangan lain borangan sieun kunyuri tapi sieun teu beunghar sieun telaga sawah sieun teu imah gedong dina lomba ka sieun eta yakin bakal tegang halalkeun sagala rupa cara jadi juri kayak itu ya gitu ya kalau bagra penyakit pejabat di negara urang hampir setengah na kan gitu nepi ka ayeuna mah gerak omong agama mati baheula tapi penyakit bagi dia loba malah bagi meueuh bagi nular tepa ka anak barawawu we jeung baraya nungkul moal di dieu mah nya para di dieu mah tah contoh sok ayeuna nyaeta urang teh kumacarana ye lingkungan teh nyiptakeun lingkungan anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan supaya sejahtera ya alah sok hiburan heula ieu mah sakedeung deui dewek rek perang deui nuakeun ku sileing dina pasir religius teh tungtungna hiburan kayak mah oh nah mata tuh nu nonton ngeuleutkeun ke ngapana teh teh peryogi hiburan ka dieu teh hah adik kelas dewek saha oh lu jantan panganten mungkin tanggal 2 genepnya Neng Dewi aja dia sareng apana aturan wilujeng aturan mungkin we panggitan tapi 2 genepnya orang tepang deui pilih atuh bade masihan aci saina heuh iya sih beak beak lagi lah hiburan kurang memeriahkan reok lu naon hiburan lah jangan yuk orang dia sadayana sepuh anom jalan istri nu tetepihna nu dicakatna sekarang ke sok kurang pemanasan heula Neng Dewi pengantin arek kelakuan naon arek kelakuan naon buah tahu nggak anu biasa ya sih teh udah jualan dari mana dia candi ganti wes ngeledek gitu kesamaruk ngeledek
dengan aing mah petot. Surupan akang. Surupan. Sok. Mimitian kok kana teu apalun ya. Eta tuh muat wae cenah awak. Aku naon akang? Si jorok. Aku naon? Sok. Ngageuskeun akang. Goyang dompet euy. Teu bos sila tadi ge goyang dompet akang teu goyang mula ge. Kemudian kembali ke Terus semua. Olah dulu tomo kayaknya. Dimancrit tungtungna. Hari adat menira taku. Nyiksa aing teh mah. Lain di sana naon atuh dah maksud naon kieu? Gegeran aing mah. Gegeran rumah gegeran. Siapa kos anyar aja dibewek. Kita tahu si baheula ge. Oh, kada tuluy. Aing mah gegeran lu. Balikan gegeran. Gegeran kumaha kan? Akang, jeung manggeus kebuka kan geus gegeran. Udah sorry. Tong borong ngadenge syarat tarompet ngadenge klakson mobil truk di sada keur kieu cicing di sisi jalan. Joreng kene. Ada yang laksana teh eta. Aku aya we nya. Eta klakson laku we nya. Tinggal polisi ya. Alah. Yang paling alina laksana di bawah Tutupan ku aing. Tinggal maya. Mual ka koda mual. Komponen celina komponen. Ya Allah ya Rabbi jauhkanlah dari godaan tarompet. Jauhkanlah. Kuat aing mah. Gelak-gelak we tarompetna ka sia. Wah, aing mah. Kota kamu Kang. Naon.
ge aya di Palurah tenang. Piraku 100.000 ini. Benar mau 100.000 mah koin bere 10.000. Hampir ke kota ayang aduh ay gato ingat deka dan juga tetap dengan ruang padang ini orang Padang lalair kanyut ayah orang Padang ayah di dia orang Padang cuma ada mengartian dia nyawa kosnya geruan orang senok deh India sekali atau lolot ya terus anak lain kita belakang pengen kena ingat tuh turun saja bangun turun pas ahli seni wah jadi nggak bawa taruh peta kodek dia Astagfirullahaladzim kalau pergi parah kurang luhur Rukma lain si lainnya naik kalau tadi lain tarompetna Astagfirullahaladzim kalah naik kena luhur peti ada luhur tanah taikun ke luhur
yang mau naik ke lari rebutan itu. Naik kuat coba bisa. Bisa nah, nggak sana. Juat guru juat. Bingung bayar gitu. Cuat kadang.